Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nyanggakeun salampang wilujeng mugi urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan kinulur karaharjaan sareng salamina kenging pangaping pangjaring di Gusti Nulas asih. Wargi tepang deui sareng agan oom nya dina dongeng Sunda carita nu didongengkeun deui. Atuh dina danget ieu agan bade nyandak lalakon naga percona tapi dina carita pondok nya. Ieu sanes carita babon soal naga percona nu aya dina wayang. Urang sami-sami dangukeun, siapkeun kopi sareng lalawuhna. Urang aoskeun ieu dina sakali rintakan kitu tah nya. Sok kaparayun. Wah, ente mari ngawadul teh teu kira-kira. Teu percaya mah nyafek wae wa. Wani sumpah ente teu ngabohong. Sing demi naon oge. Demi Allah, demi Rasulullah. Nya asal ulah eta wa. Ulah eta kumaha ari ente sedud. Nya sumpahna nu umum bae atuh wa. Nu umum kumaha? Nya samodel sumpah daek burung. Ente daek burung? Nya kelo sugan. Ceuk waidi bari sajungeun rek indit ninggalkeun pos ronda. Si Adun buru-buru ngenyang sarung waidi. Ulah ngambek wa. Ceuk si Adun bari culang cileung. Jeung rek ka mana? Apun urang teh kabagian tugas jaga. Sudi teuing. Jaga jeung nu burung. Lah, puguh kumaha atuh? Carana ngayakinkeun wa. Da puguh kuringna oge sieun. Jeung teu yakin teusing. Nanya atawa saukur dongeng saliwatan. Si Adun meh-mehan ngalengis. Waidi leah kek deui manehna diuk nya hareupan si Adun. Nu gawena culang cileung siga nu sieun ku dongengna sorangan. Mimitina mah basa hayam Kang Encid leungit si jago teh hayam adu nu can kungsi eleh teh ning. Leungitna mah leman jumaah. Tah aya nu nyaun iwal ti Kang Encidna sorangan nu ditepikeun ka kuring wa. Nepikeun naon? Papanggihan teh jeung naon tadi ceuk ente teh? Naga percona. Heueuh. Naga percona. Tuluy kumaha? Tah Kang Encid manggihan urut awakna tetapakan liliwatan eta oray. Dipipir imahna nuju ka tempat ngeuremna si jago. Nu ceuk manes sedud sagede tangga kalapa. Si Adun unggeuk. Waidi kontan ngagak-gak bari nyeklan beuteung. Naon itu kalaseuri mani geunah kitu. Heueuh da ente mah ngawadul teu kira-kira sedud. Moal nya naga percona sagede tangga kalapa. Sakanyaho mah ari naga percona teh ngaran wayang buta nu ngamuk di congring salaka deuleu. Rek newakan bidadari. Nah ari ieu make jeung ngaleg-legan hayam. Puguh wa si Adun angger daria. Samemeh si jago leungit Kang Encidna
Kang Cina sorangan ngimpi didatangan eta orai nu ngakeukkeunna naga percona. Wayahna cenah si jago trek dituruy. Lamun teu dibikeun tanggung jawab dunya akhirat. Nepi ka 30 tinggi pina oge wah ngan teu geruh. Teu geruhna mah apan sidik urang ya pada apa yen si jago trek diilukeun dina maen poean pasar. Utamana mah rek dijajal ku si Jupe. Hayam jagona paleknan. Heuh. Oh nya. Poean pasar kamari mah asa teu rame riuh si jago teh. Karunya nempo si Encid manis siga nu ngoyong. Wah, hari uwa. Maknya Kak Encid nguyung kawas ka hayam bae wa mah. Apan biasana mah berak si Encid teh. Da geus pada apal kumaha matihna si hayam aduanana kari-kari. Cep duanana jempe masing-masing ngudag sawanganana sewang-sewangan. Nu utamana mah ngawawaas kumaha belegedegna orai naga percona teh. Teu lila datang batur jagana tiluan diharudung sarung jeung marawa senter. Horeng beja ngeunaan orai siluman teh geus sarua pada nyaho. Atuh posrona teh jadi haneuteun ku dongeng nu sarua. Ti poe ka poe urang lembur teh ngobrolkeun bae naga percona. Tuh di mana tuh di mendi hayo wae carita si orai siluman. Kangaranan urang lembur carita sajengkal jadi sadeupa malah pae ngagunung pinuh ku bumbu. Itu ieu pada nambah ku bubuk leutikna pada hayang dipinya paling henteu dieuleuf-euleuh. Ceuk saware siungna sagede martil jeung seukeut alah manan ragaji. Ceuk saware sukuan teu beda ti orai naga nu jadi lambang film kungfu. Tina sungutna sok kaluar bola api nu disemburkeun ka hayam samemeh diteureui. Hayam teh cenah geus asak dina kandangna. Sahabat tae lembur jadi tiiseun arang langka aya nu wani kulayaban bada isa malah ti magrib oge geus jempling. Sakalina aya deui nu leungit hayam boh jago atawa bibit hartina aya dongeng anyar. Mana kitu ge meureunan orai siluman teh lapar. Unggal sisi kandang hayam nu leungit gancang pada mariksa. Taneuh nu legok saeutik teu kagok disebut urut buntut. Peutingna eta kandang hayam teh diberean parukuyan menyan, manimulek jeung keueung. Eta teh minangka panyinglar ngarah teu datang deui orai naga perconana. Kadituna malah jadi wai nu kabagian riweuh teh kapapancenan mapatkeun jampe panyinglar balai bari meuleuh menyan. Saperkara manehna nu jadi kokolot di dinya kaduana urang lembur teh geus parohoeun deui kana jampe-jampe karuhun. Atuh teu wudu pamentana teh mani rajol ti ditu ti dieu utamana nu boga hayam. Dalah nu boga domba oge marenta di jampean. Kitu deui nu baroga balong dan naga percona teh beukieun lauk cai. Samalah aya leuwihna unggal-unggal jalan simpangan oge make susuguh. Jalan nu make nu marapat atawa pertelon kabeh disuguh. Jeung teu meunang diliwatan sabada asar bisi cambal. Atuh jadi mindeng meunang berkat da dibahanan ku nu ngondangna. Sanajan kekepehan oge da dianturkeun atawa dijajabkeun ka imahna basana hatur lumayan. Unggal-unggal poean pasar di tempat biasa main ngadu hayam geus tara tembong Kang Encid. Jago kareueusna ge geus ganti si Jupe. Jago paleknan nu taya tanding. Sanajan hari kawaas urang dinya mah meulit keneh ka si jago bogana Kang Encid. Waas ku ngalegegna memeh prung makalangan. Waas ku kongkorongokna deui. Haritas meunang jiga nu nangtang ka hayam-hayam jago anu borangan. Mangkarunyakeun puguh oge urang dinya teh ka Kang Encid.
komo basa kabeh hayamna dijual pirang-pirang nu nganaha-naha jeung manganjakalkeun heman ku getena kana miara hayam geus tar katingal ngadu deui kalah mindang katingal teh di masjid malah kungsi aya nu manggihan sare di masjid jeung Acep Sanusi Ustad Ngora duit ladang ngajual kabeh hayamna teh kalah dibelikeun kana nyiruan di Pak Haji Embing Ciburial ari ceuk sakal mah eta teh rarancang jang nyeureud naga percona wah saur saha wa Kang Encid mani mesem basa dianjangan ku Waidi leungeunna nu keur makuan kotak setup teh eureun si sedud alun ceuk Waidi daria atuh upami kitu mah abdi teh jabang tutuka sang Gatot Kaca teh nyawa Kang Encid tepi ka nangtung seuleun beuteung Waidi katararungah ringeuh Gatot Kaca muhun kapanaga percona nu ngamuk di Jonggring Salaka teh elehna ku jabang tutuka sanes wa nya lah si Wama aya bae lain ya Cid Wama datang terek aya tanyakeunun ieu teh Waidi nyekel pigeulang Encid prok panonduanana diadu perkawis naon wa naga percona teh nyan teu jang Encid ngimpi eta oray tepi ka 3 kalina wayahna Encid kudu daek jujur ka ua sabab ua asa teu geunah eta ieu dihiras kudu ngajampe susuguh teh Kang Encid memeh ngajawab teh nunda heula palu jeung pakuna wah abdi bingah pisan ua naros kieu teh margi abdi oge dugi ka Sarawing Cepil ngadangu selentang-selenting oray siluman mung saena nyarioskeunana ulah di dieu wa di mana di masjid di masjid muhun di masjid Kang Encid tembong daria diantosan engke ku abdi sareng Ustad Acep saena sumping sagasana magrib engke urang teraskeun dugi ka Isya atanapi sakantenan itikaf ngawengi di ditu Waidi ungeuk bari colohok panonna teu ngiceup-ngiceup kekentong pangaduan nu baheula sahaok kadua gaplok teh ayeuna bet ngomongkeun masjid tur ayeuna ngajak manehna masjid teh ngan make lampu neon hiji tapi caangna karasa nyukupan ongkoh pulas masjid teh bodas di luarna make lampu bohlam 10 watt masjid teh mindang suwung alatan rupa-rupa perkara pangeus si eta lembur leuwih resep ngurus pacabakanana tibatan ngahajakeun ka masjid iwal ti salat jumaahan lohor asar mung duaan magrib aya 7-an dina Isya mah ngurangan atuh subuh balik deui jadi 2-an kalan-kalan teu aya nu adan teu aya nu salat Waidi tembong asa-asa di masjid teh atuh da manehna mah indit ka masjid teh ari poe Jumaah wungkul nurutkeun kailaharan urang dinya tandani ngagem agama Islam tapi kapanasaranana ka naga percona maksa manehna nurutkeun dupi nu saleresna mah impenan abdi teh kieu wa Kang Encid muka obrolan bada Isya harita teh harita abdi nuju jaya-jayana dina ngadu hayam kitu deui kaulinan sejen utamana nya ngadu si jago dugi ka dina hiji wengi abdi ngimpen nananggung bugang si jago nu sapertos bugang domba adu asa bongkok alatan beratna wengi kadua impenan teh kitu keneh dugi ka ngesang luut leet
sarta sangihingeun ceurik bakat ku capena nanggungna da asa beratna teh langkung dina wengi katilu abdi tiasa ngecagkeun bugang. Nah da eta mah barang ecag bugang analogodor teh oray mani pikagilaeun. Macok ka abdi teras dibuntang banting ka ditu ka dieu. Sakitu abdi jejeritan tutulungan bari nyambat-nyambat Gusti Allah. Kang Encid katembong nyusut cimata. Enjingna abdi terang si jago teu aya dina kandangna. Yakin eta mah aya nu maling. Abdi memuah bade awon sangka. Malah mah bingah nu aya. Rehna abdi masih beleger, sehat walafiat. Allah horeng masih nyaheun ka abdi. Wah idi milu ngembeng. Abdi teh enggal bae nepangan Ustad Acep. Nu salami ieu sok nyalingan ka abdi ku cara ngaheureuyan. Heureuy-heureuy kitulah wa sapertos idah akang ka masjid. Atanapi ngagonjak. Siap henteu engke akang diadukeun di akhirat. Impenan teh wah asa ku jiga. Nyatras bae waleh ka Ustad Acep. Pokna eta teh hidayah Kang Cid. Nah bade dicana katanapi henteu. Sanggem abdi teh nah akang nu lamokot ku dosa alatan resep main jeung ngadu masih bisa kene tobat. Pokna teh Umar bin Khattab nu teu kapalang euwah-euwahna tiasa moal nya urang henteu. Atuh abdi teh gancang we istighfar. Teras diajar deui perkara wudu, adeg-adegan salat, diajar dikir, diajar muhasabah. Lah abdi teh isin ku lampah baheula. Nya numpi bae abdi teh di dieu bari diajar deui agama, ngahirup-hirupkeun amal-amalan sunnah di masjid sarta hoyong diajar usaha nu halal. Diemut sareng ngadua siang wengi dugi ka abdi ngical sadaya hayam-hayam abdi digentos ku nyiruan. Nah geuning bisa jadi naga percona nya Cid. Panginten kieu eta teh wa. Basa abdi tutulung-tulungan teh apan di rorompok seueur nu ngiring ngawengi. Biasalah rerencangan nu sok ngiring ngadu hayam pada norah oray pada masang naga nomor jadi sauna teh. Beras ka naga percona. Anehna teh malah seueur nu kenging. Abdi oge da osok ari ngareka-reka angka mah gampil komo tina impenan nu manjang sok tok cer. Astagfirullah da setan mah gampil pisan nyasarkeun iman jalmi teh wa. Wa idi unggut-unggutan asa bruy-bray dongeng nu keur jadi kembang carita matak seuri koneng. Jol teh si Adun mawa senter bari diiring kuduaan. Hoi eta geuning aya di masjid si Iwa teh. Aya naon sedud? Manis siga nu dinas. Ieu wah. Aya nu menta dipangjampekeun balong. Mindang leungit laukna teh. Jiga-jiga aya anu ngabedahkeun. Tapakna mah jiga anu ditawu ku naga. Nya wa. Malahan mah aya tapak suluh kabeulem jiga anu disambur ku naga. Nyawa sumpah na ari sia ngawadul teh mani teu kira-kira. Naon ari siwa kek leungeun wa idi kana sirah si Adun diangkat kerahna janggelek wa idi jadi Gatot Kaca jebrod ngahanca. Lamun henteu pada nulungan mah teuing kumaha tah nasibna naga percona teh. Tamat wargi caritana teh nya kitu dongeng naga percona teh. Urang cekapkeun dugi ka dieu cag urang antos carita anu sanes. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.